Tahu. Tahu. Bakso tahu. Siomay. Mang. Iya siomay. Mohon Kang, siomay. Bade sabaraeun? Ai biasana sabaraha? Aya nu 10.000, aya nu 5.000-eun. Tiasa bade sabarahaeun. Sok wae sabaraha wae asal ulah 200.000-eun. Sok. Selapar ya. Siap. Bade naon wae? Nah nanyakeun ka aing pandidinya nu dagang nage. Buah gelo. Pan si Akang nu bade mesenna, bade naon wae. Ari didinya dagangna naon? Panuhun tadi dicarioskeun, aya siomay, aya tahu, aya kentang. Heujieukeun aing geus lapar yeuh. Uhun, ieu teh bade naon wae? Aji, geus nanyakeun deui ka aing. Pandidinya nu dagang nage. Padinya we. Hei. Biar aing makanya teh geus dibalian. Mang. Ya oli aing yo. Mang. Aji, nu dagang teh edan sia. Mang, we. Aji. Pare nu meuli nu edan. Aji. Mang, kesini dagang sate. Geus aya pengen 3 tahun mah jang. Ini dari suka mana we, Mang? Kamana we nepi najang lamun ti Bandung, sok nepi meureun ka Jakarta Timur. Tara macet di jalan, Mang. Iuhan tengah boleh dagdutis. Lah sok mipir we kadang lewat tol, kadang teu jang. Eta di Bandung menuju ke Jakarta Timur. Sok menang sabaraha omset, Mang? Lah aya we jang keur jajan budak mah. Lamun keur rame paling meunang 300.000. Lamun keur sepi kadang-kadang meunang 3 juta. Nah, Mang, ai keur rame 300.000, ai keur sepi 3 juta. Berarti ya, Mang. Pan mun keur rame mah jang lamun mawa sate 300 iki meureun jadi 300.000. Lamun keur ti iseun mah jama. Lamun aya nu dagang budak teh sok dicekek. Asik. Sok dicekek ya, Mang. Heueuh dicekek ku aing di bala. Budak letik mah. Heueuh. Amun teu payu teh. Heueuh ku aing cekek ku aing. Di bala. Oh. Mang, sok dicekek. Jang. Jang. Aduh budak leutik teu beurang diheureuyaan ku aing. Halo? Oh. Ya gampang, nantilah malam sana. Itu ada uang. Kamu godain dia. Nanti uangnya aku ambil. Nanti bagi 2. Iya, serius saya mah. Iya. Hai Aa ganteng, kenalan dong. Sebentar, nanti saya telepon lagi. Kevin. Kalau Neng siapa namanya? Aku Yuli. Yuli, cantik namanya seperti orangnya. Mau kemana Neng? Ini mau beli ini tuh aku teh. Apa itu? Sepatu. Oh, Mau nganter? mau diantar. Ayo, itu boleh. Kamu mau beli sepatunya sepatu apa? Aku bingung belinya, makanya minta antar. Boleh, mau kemana belinya? Ayo sama A diantar, sekalian kita makan-makan. Ayolah, mau berapa pasang sama A nanti dibayarin. Wah bener ya? Serius. Satu, berangkat, nggak usah dilama-lamain. Kamu kok aing? Permisi, mangga diraktukan lepit balik namo termio rambut nama nisae rarai ganteng diraktukan lepit nganggo calana lepit apa tunai jangan dibager hanjakal teuing eta ukur bohong sabenerna mah ya aing kudu jujur mah goreng patut pisan Goblok tukang ngamen teh. Rasa aing atau dipuji-puji. Wah aing dibere duit loba teh. Awas ya mun ka dieu deui. Aing mobil teh ieu teh waras lampuna anak kunaon nya. Aing bareng poek ieu sakedeung deui magrib aing ngek balik. Ongkos nu haja teh hayang we tuluy dangdut teh euy. Nepi ka burit aing resepeun meureun. Kamdai, kunaon mobilna?
Aduh, aing apes Mang Jack euy. Ieu lampunan urang teu waras bari geus kurit ieu urang pan aya anterkeun artis aing kumaha ieu mah poeknya lampu. Oh, lampu na maot. Oh, Cing awas ku aing ngadean. Tungguan sakedeungnya. Kelak tungguan. Nah benar disain gitu aki-aki pedut teh aduh aing mah. Nah yang hadian lampu aing nakolan ieu aing asa teu ngarti eta curiga aing na bisa euneu gitu. Aing aya wae apes. Aing ge Mang Jack nak ka mana ieu lila pisan murid manten aing poek manten kalah kage aduh aing. Apes aing barang arek nganterkeun si Renok ieu nu geulis. Aduh, aing Mang Jack nak ka mana nya? Aing kacau ieu mah. Nah, Bang Doi. Urang boga solusi. Solusina ieu. Tambah teuing. Tuh, tingali caapan. Tuh. Atuh aing mah kenu kitu mah aing jauh ka Ciamis, atuh meureun aing sing ka Tubruk Batur kenu kitu mah. Tambah teuing talian we di dieu tah. Talian Goblok. Moal balik aing pira ku aing lampu ka Ciamis mah kenu kieu. Aduh, ampun teh. Jack. Ya motor saha we alus? Ya punya aing atuh. Masa nu batu didukan ku urang. Asa teu percaya aing mah jeung motor Mang Jack mah. Gitu tah. Ya jelema teh. Ya rezeki itu goib Bang Doi. Aing kemarin sengsara, sekarang mah aing kaya. Jack ini anjing bukan yang kemarin lagi atuh Bang Doi. Lain apa Mang Jack maot? Wah, aing menang warisan teh mah. Menang meuli aing. Gabah goblok teh. Balik kami tekan sengaja. Pinjam aing atuh. Mong, mau dijemkeun, sorry nya. Isuk aing jangan awewe nginjem sakedeung. Mong, balik atuh. Kabina-bina ting ka aing teh pan balad. Oh, balad ge mah bisa rusak. Asa teu percaya anak aing si Paisan hayang anu kieu teh dijual di moal ya. Enggak terpercaya, terserah anak. Percaya kan tuh ge. Si Paisan hayang anu benar. Iya si motor. Mun, Ajik, kabohong ka aing Mang Jack sadaya doraka si aing keur puasa. Ih, ulah anggul ku payul butut euy. Yakin. No. Wei. Ka mana Mang Jack? Ajik. weh, madoyok. Jack. Aing beli HP ya. Baraha mahal tuh. Bayar aing 500.000 aing keur perlu pisan. Anu balik. Heeh. Geus, sekolah heula tuh. 100 ya. Tuh pan butuh bos lah geus ngeunang di HP mah. 500 atuh kamu gimana? Tadi 500 setes tah. Geus. Kukusan we kaetan urang mah. Dia boketan tuh. Eueuh, usuk. Alhamdulillah aing teh. Ieu teh butuh nama aing teh 300 bos. Ayo jeung ngopi. Ngopi ya teman. Kayak salah cici. Aing teh duit teh hari teh aya. Aduh, madoyok. Aing meuli HP maneh teh. Pas ya jeung pamajikan. Pamajikan kumaha mang ya kos budak pisan. kudu ka setor cenah pamajikan. Aduh wayana euy. Bae aing mah dirugikeun we 100. Kan dieu keur kaikeun 400. 400 we bae rugi 100 tah aing. Mang Jack mah geus jual beuli eta mah. Da pamajikan aing ngadap. Setor cenah. Potong 100 gitu. Heeh. Goblok teh segala pisan aing jong. Yo HP-na. Woi, Mang Jack. Iya, ayo di mah. Mang Jack, iya HP. Ya iya, aing jadi bigar ieu. Kevin, Unang, lamun aya si Madoyok ka dieu nyusulannya ngan urang ulah bebeja. Aing jemput di ditu. Mang Jack, goblok. Siap. Dalam Mang Jack. Nah, Enggak. Enggak bohong, Cil. kita benar sepatu we. Apa jika lompat ka dieu nya? Eta si goblok ka aing geura geus jadi HP teh 500 aing dibikeun deui cenah pas anjing pamajikanna deui. Nah, pas HP aing jadi kieu anjeun. Tadi teh aya ka dieu ngan ulah bebeja ka Mang Doyok cenah. Di mana? Di situ tuh. Pas
beneran iya. Anjing. HP aing pakuman jadi pikiran ge sia teh goblok. Ampun Pak Doyok, tadi teh kageleng motor anjing. Heuh duit tak kadieun. Anjing eueuh ku pamajikan aing. Nah, sok kadieun tadi noh. Anjing. HP aing salus-alus. Goblok teh. 400 banyak. Yo, eta mah resikona da aing geus jual beuli sia teh. Goblok gagal we. Ya mah. Wani-wani ka aing nipu goblok teh. Naon sia namprak? Komisi naon sia teh ieu mah HP lain ngajual. Duit eueuh, HP bujran. Anjing deh. Duit ngalayang gope ieu mah. HP aing ieu mah. Main di mejaan. Anjing mah bisa kapanggih kitu aing dia. Tah, kacil bejaan. Duit mah tujuan. Oh, jadi kumane, Kevin? Goblok ya mah. Hayang naon jeung aing? Hah? Apa tadi ulah dibejakeun cenah? Ayo udah mah. Dia dibejakeun. Apa aing mangan ngabejakeun naon cek apa tadi? Emang Doyok ulah dibejakeun. Ini jeung kecil, tak kitu aing jentrena. Kuya maksana sanes kitu. Mang, sepi malam. Aing beli semangka. Anda bagi samangka, Mang. Jelas aing beuki lah, aing teh aya riungan di imah ieu teh. Riungan. Aya riungan, aya pertemuan biasalah. Best friend aing. Aing Boleh butuh lah. buahan yeuh. Antar aing ngek meuli. Aing sekali nak beli jeruk, aing. Boleh, barengan sekalian anter. Yuk, Mang. Ayo. Ayo atuh. Atuh lah ngadetkeun. Anda biasa. Mang, eser semangka. Mang. Mang. Geus pilihan. Mang, heula. Ayo Pak Ipan sanes. Itu teh sanes Pak Ipan. Dia teh Pak Ipan calon wali kota Tasikmalaya. Oh, Silaturahmi heula yuk. silaturahmi lah sekali. Ih, Pak, damang Pak. Damang. Ya, aki di dieu. Pak Ipan, Mang. Alhamdulillah. Naon ieu jelema ieu? Cek naon ka dieu sakira teh Pak Ipan Diksan we nyalonkeun wali kota Tasikmalaya ieu mah naon ka dari. Naon ka dieu urang merek meuli semangka. Beli jeruk, urang beli jeruk. Urang nyebutkeun urang di Pak Ipan Diksan teh naon? Silaturahmi we atuh emang ulah. Pak, damang Pak. Aduh. Bapak cenah nyebatin teh bade nyalon wali kota. Insyaallah. Didoakeun Pak, Pak Abi mudah-mudahan sing jantannya Pak. Amin, Sehat amin. pokona lancar rezekina pokona bapaknya. Amin. Pada langsung teras. Mesen. Sebenarnya. Mun. Siap. Pada meser jeruk, Pak. Siap. Ya. Awal-awal Aya. ya. Dia di paling mana? Tadi nuturkeun wae itu. Nu nuturkeun we. Lain urusan maneh. Ya, heula cicing heula. Jumlah duit 100. Jumlah duit 100. Wayahna. Jumlah duit 100. Wayahna ya mah ya. Iya, lu cek. Makasih ya. Pak, ayonya Pak. Lumayan. Ang, Arek moal ya. Padeang. Oh, mohon siap. naon? Bisa berani ya? Tah anu ieu 14.000 sakilo. 14.000. Mohon. 10.000 ya tuang. Bos, paling sabaraha ieu pasna? 10.000 ada yok. Tah 10.000 cek abi ge. Oh, pan bikin nawar 10.000. Lain meni motamnya yang 15.000-nya. Sia tuh ari kahoyong mah keun wae. Ulah mahal teuing pan atuh pan ieu mah butuna loba bi. Loba Masa? mah. Ngriungan. Mohon sok. Jeung riungan. Ai jeruk kaya. Jeruk aya teu? Jeruk. Jeruk mah teh aya abi mah samangka hukul. Oh, biasa. Mah hatinya. Pan kudu beureung aya jeruk tadi sakalian. Jeruk aya kudu nama. Aing ngariung mah samangka ya jeruk ning. Jadi komplit. Oh, Matunya. Kedewe lah. Nya, Kedewe. kewenya panya. Kedewe ang. Da jeruk teh aya. Ngomong we sia teh tadi moal meuli gaya sia teh. Moal meuli. Pan abi priogi jeung jerukna deui. Samangka ieu mah nanyakeun jeruk. Kedewe ang. Kewenya beda kadenya anya. Naon sang? Hah. Aing mah motor bulu kieu atuh. Ha, elek pula cek maneh. Si Isa mah kayak motor lah. Motor kieu patut atuh. Ngamuk ka bapak maneh. Pajongan pantot atuh mere mah. Bela ku ai si Isa dipanggulikeun maneh nu kieu. Dengekeun motor urang. Alungkeun motor kieu mah. Anak muda motorna kitu patut. Nahina wae tuh kaki. Lain nahina si teh fakta. Ngamuk ka
apa mana ngamuk kan itu ngamuk. Anjing, kira-kira bika kalau ini. Nah, kurang mana kan? Mau gue kuai apa motor ieu mah? Mau gue kuai kumaha? Apa tadi hanter mau pakai? Pan ieu mogok, kamu dikira tuh panu halus. Nah, pan bapak teu boga duit. Lah, nya teu boga duit, atuh jual-jual ke beuna di girang tara diurus ieu. Panya motor CRF aya urang motor butut ieu. Kayak isukan mana geus bisa usaha, ku bapaknya ditambahan. Kayak ayeuna, Pak. Kira kumaha dorong mah itu tadi. Cih, siapa dibejakeun teu boga duit ayeuna mah. Kewan ku kumpul heula. Jual heula Pak kebon, ke meuli deui isukan. Kayak sia gitu. Urang mah jual kebon. Isuk mah hadean motor mah ieu. Lah, urang mah mau make deui motor ieu, kopek ieu. Tadi ge dicewae ku agak rabi. Ih, sianya nu dirasa.